non sih ke dia tot. Nyarek langsung kana inti we. Pangedotan sih kamu yang pae heeh. Gampang tot. Sok nyal sih jeung aingnya jika ka sawah gampang jeung mantuk sia. Heuh tuh kitu mah nu nanya aing jeung nyal serek duel ki carana mah. An ieu teh sameme aing duel jeung Bu Yeti. Aing rek misi heula arek nyalametkeun Mang Dahlan ieu teh. Nya jauh di kurungan teh duluhur gua. Nya jangkung di euy. Kenailah demi Mang Dahlan yo. Bela aing aya Mang yo. Rayap di kaluhur. Hahaha. Tak berhasil, oi. Iya teh tidak terlalu buruk dah anjing gua nama aya lilinan tuh. Jeung aya anjing eta naon oi. Cucuk berguling anjing melang aing ngalewat oge euy. Tapi anjing aing berhasil. Mantap. Anjing sia hebat tot. Nyala aing gitu loh. Buru tuh gara bebaskeun aing. Are hebat mah maneh. Tenang dulu Mang Dahlan, tenang. Dulu kata sandinya Mang Dahlan, aya yang bebas mah. Jika pura-pura rupa-rupa bela ikan manuk hehe bebas. Konyol anjing kata-kata nanti tidak berbobot goblok. Mang Dahlan ngaran oge mau heran tapi Mang Dahlan euy. Tapi kembalilah yang sudah biarlah berlalu. Ayeuna mah urang gaskeun ka Bu Yeti. Urang sikat ojek wanji ka sangalayang bieu euy. Teu karasa euy geus dihanap deui di ajolan mah. Kieu ngajolna teh ngarada jangkung bieu mah. Tapi hate sangalayang tapi bela urang gas ayeuna mah. Ulah buang-buang waktu Bu Yeti totot OTW yo. Tunggu aku ke sana Bu Yeti. Ku aing kan dihajar sia ku aing. Sanajan sia sagede raksasa moal keung aingnya. Da bakal dia tuh tense aing mau pahege. Anjing nyerut santai tuh goblok sia. Bagong pereus euy. Tung aing boga jurus sekali pukul mati sia. Ngan euy ka Bu Yeti mah aing ye ting mempanting moal da badag sia tah mah anjing cek gede raksasa. Sok mana wajib badag. Menenang tang urang sok ka dieu goblok aing boga kekuatan ye. Tidak kena. Ge anjing ye pukulan bongol ko aing sia beunang. Santai tuh santai. Ian ada tensi aku.